Ih, resep poe ieu dagang teu laku-laku minyak. Mangkani aya nu rek meuli kudu nyabak wae bujur. Mending mun harga minyakna mahal, cuman harga minyak 10.000 hiji. Hayang nyabak bujur di nu meulina. Ya pernah ke jalan ah. Tahu. Duit. Tekno ke jalan. Ya, biasa. Bukan duit mah naon sih urang gawena. Malak. Oh. Non teh? Rek ka mana? Bade ngantor. Cari ke gara sakedap. Oh. Ya, sini kali. Non teh? Oke. Tapi dagang minyak, Oh. rek meuli. Minyak non sih? Aromania. Parfum. Parfum. Ya pira ku lain parfum, ai minyak mah nya parfum di mana-mana oge. Sia malak arek make parfum. Emang bara duitan? 10.000 tadi di jalan di dinya aya nu rek meuli 10.000 kudu dicabak bujur. Ya daek. Tah, kieu we teh. Eta parfum aya bara siki. Gede lah, gede. Aya genep parfumna. Iya yang laku. Heueuh. Yong, tugas ya. Heeh. Cuman asyaratna. Naon syaratna? Naon Yong? Lamun tilu jadi kabogoh sia Jeb. Lamun laku kabeh genep kawin ku sia. Daek teu? Sudi ngajis aing kudu dikawin ku hileud keket. Nampo beungeut nage aing sararudi, komode aing jadi pamajikanna. Sat lamun lain awewe aing sudi teh aing ngajual kos kieu. Oh, aing teh hayang jeung naon sih? Iya tuh doa. Begadang. Tah, kebenaran dia si Pangki. Ada Jep. Cuma nih rapi rek ka mana? Ngantor biasa. Enggak ramuan. Bau geuning. Wow, gini Pakai minyak atuh aing ngepira ku. Bau. halus. Bau. Minyak sesok. Hmm. Geus awas. Ya kala. Nah, sih. Cek milih nu mana ya parfum ya. Genep mana tadi tuh. Siap aku arek ulin mun barau. Dibagikeun. Ye. Ya, aing ngajual minyak sih mun bau kitu awak ya. Saya milih antah yang nu mana? Ini sabarahaan? 20.000. Aing mau mahal-mahal. Mama teh 20.000 minyak. Murah, Duh, 5.000. Eh, siapa anu 10.000 mah minyak. Oh. Ih, 5.000 i paling ge. Oh, enggak cokok di mana? Cokok beli di mana? dua tah. 2. Duh, aing mah teu baroga duit teh. Tuh, duitnya gua receh aing. Kadang-kadang pulangan. Jadi pulangan baru sih. Pulangan ceban kan? Sih nya ibarahan sih ya. 40-eun. Puluhan. Ya 10.000 di duit aing dinya meureun. 10.000 deui. Ya atuh kudu ka dia. Oh, kayak angin ke anda receh duitnya heuh. Oh, nya karunya nya nganggo domba wae kan barau mending make minyak mah. Ya masih minyak segitu henteu sih sok nipu sak aing ya kade. Pake teu percaya mah. Pake mah. Ulah bawa teh awak teh. Oh, domba wae di pandian. Awas teh ulah bawa pulang. Heeh, geus nek poin caturkeun. Kade ulah poho tah. Heeh. Katipu malah aing ku si Jepri jeung ku si Iyong ya. Bauna mah kos kieu ya. Minyakna mah seungit. Mahal 20.000-an. Ini. Rek meuli minyak moal. Karakterang meuli ya ayo ya minyak. Oh, aya teh meulina di mana sih minyak? Di si Jepri. Jepri. Jepri preman Spiteng. Oh, Jepri anu buukna keriting lain. Tah eta bener, eta preman Spiteng si Jepri ngaranna eta. Oh, meuli minyak di si Jepri baraha? 20-an hiji eta. Eta dinya barahaan din Neng? 10.000 hiji. Ah buset, si Jepri geus ngabohongan aing. Oh, 20.000. Dina ngata 10.000? heeh, 10.000. Buset, si Jepri kurang ngajar. Untungna mah gede-gede. Teuing nang di Neng. Geus ada mah kieu we. Neng balik-balik ke urusan minyak urusan angke. Heeh tuh, coba ku apa nguruskeunnya eta si Pokona Jepri engke. mau minyak Neng. Pokona ke si Jepri diurusan gua masalah minyak mah ke Neng percayakeun ka awe. Si Jepri pokona kurang ngajar lagi. Hajaran sekalian si Jepri na. Opat deui ya, kudu beak ya. Kasa kira-kira ngajualna. Aing bingung, Jep. Juga kasaha. Sia mati baheula bingung we jeung bingung aing heran da Yong. Nonon aing. Kapan siapa pemimpin aing? Ketua aing. Sia girah. Jepri. Mana atuh? Siapa yang maksudnya sih ngajual
parfum kain di mahal ting 20.000. Sambung. Hah? Lain tadi aing nampak upload di Dia kan awewe. sambung. Kadang-kadang. Dia kan sambung. Dia. Yes. Tadi goblok. Sudah siap. Wal dibejakan ke ketua aing. Wah, pembahasan aing. Si Panggi pasti bebeja kasih komeng. Akhirnya orang beja kak. Saleh. Mau ngabdi domba ke sekalian. Omongan lah. Sekepalang aing lah. Oh sih, nelfon saya sih. Halo? Halo sih? Yes, ya. Ini bang, tadi bosok juga beja ke aing. Ketua, Si kunaon sih meniriweuh gitu. Aya naon? digebugan si Jepri, ketua jeung si Iyong. Kedengeran ya? Geus salah ya? Aya masalah ya? Sia maksudnya kumaha? Digebugan kumaha sia? Tadi teh meuli minyak, aing teh 20.000. Tak amplok jeung awewe. Kunaon di hargana 10.000. Si Jepri geus teu bener tah, nipu ka awewe ongko. Geus ayeuna mah teang we lah, gebugan sekalian, podaran sekalian teh duaan. Geus rese teh jelema teh. Geus barangkali ku aing diberi pelajaran ieu. Aing geus teu kuat ya. Po aing saya ngedodot si eta teh naon si Jepri aing Sia wanita ka dia, ka sia eta. aing wani lamun sorang-sorangan mah aing buset digulung aing duaan. Aing langsung datangan. Ayo buru lah. Pembahasan anu masalah ieu pasar Nang pasar kunaon di wae. biasalah budak karese Masaena pokona mah lamun barudak di dinya pemiluan masalah pasar. Babat. siapa Pusing-pusing jeung aing mah. Si aing dari heula ngomong wae na teh. Kang tunggu Kang Naon di wae sia. beri kebukaan si Pengki Piraku ha. Mana sih bagi daerah? tadi itu mah kan umpat manehna bebeja Si eta kunaon eta kunaon? jadi kebukaan si Jepri Mainnya bebeja kasih komeng. bebeja kasih komeng Yang geus jeung aing suami urusan ayo. Geus udah kalau udah. Yang geus. Enak teh ya petang. Eta masalah barudak pasar. Lu segera beresan. oke siapa Ya kali-kali mah kudu dijajal ku aing si komeng teh ku aing ya. Oh iya kan. Ayo, teh aing enak. Nah, Arisnya naon maksudnya mimilu ka dia, Meng? Si Jepri ngagebukan anak buah aing. Dumuk kana masih penggi neungeula si Jepri. Kedengeula ku Pengki jelaskeun. Tangkurak ieu duaan tanu ngagebukan Pengki Ya, ngajak heula atuh kada urusan ku aing teh. Iya, cek heula ya, ulah kana ribut heula. Kalem heula cing heula. Kadang-kadang. Cicing heula ya, cicing heula. Siargan aing. Kedengeran ya. lain Kang teu ngono we mietna Cicing heula kabeh cicing. adik cicing sia si Pengki Sok ayeuna penggi sia ka hareup ka dijelaskeun kabeh kumaha caritana. Si Jepri ka dieu. Kedengeula. Nu bener mah tangkurak Jepri jeung si Iyong ngagebugan aing. Si ngomong tangkurak si bener ngomong harapan aing. Ada Kang, dia anak buah aing. Kedengeran sih ngomong heula. Si Jepri, Si Jepri ya sih namanya. Iya makana dengekeun heula ngosok. si Jepri ngagebugan Pengki. Tengeunah bebeja lah ke ketua. Masalahna masalah naon? Masalah meuli minyak. Kunaon meuli minyak? Meuli minyak di awewe mas cuma 10.000. Kedengeran. Duitnya sabaraha duit? 50.000. Nempok aing duitna. Hanya geus dibeli kumanehna aing hayang nepok heula. 50.000. Ya ayeuna geus kieu. Mana dia kain kain. Ka dieu. Can dipulangan. Nggak sudah ngomong-ngomong duit, urusan aing urusan duit mah. Supaya beres dia minyaknya dua. Tadi kan ka aing. Ayo ketua, minyak nama ya. Ya, enak ya. Mana? Jeung ente Jepri mangkat lah makat. Sia can beres urusan jeung aing Meng. Hayo. Ayo sia jeung aing duaan. Sia, nonon sasadu. Aing sih teu rugi aing mah. Aing sasadu aing mah. Minyak teu meunang, duit eueuh duit Ya sia sasadu wae. aing. Sia kagebukan aing. Sia. Goblok tuh tah. Sadu wae kasih komeng. Aing senang banget. Bisnis sing eta teh Meng. Pasti jeung aing mah beres. Ieu we minyak mana? Duit mana duit? Aya. Kada ieu jang ngopi duaan ye. Hayu aya da aing minyak lah. Ya minyak jeung ente, duit kade. Lah, cuma Halus teh ye. Seungit nya. Teu lumayan ye. Rek. Heeh. Kade gocep aing poho. Barudak kemana ya? Tuh,